Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sadayana nu dipihormat dina wengi ieu nyaosan pangulem terbatas simkuring sareng nihiang. Nu kahiji hatur nuhun karena kasumpinganana. Nu kadua wengi ieu teh meureun wengi ngabagiakeun nihiang kedahna masa minggon kapengker kaping 18 kumargi anjeunna waktos harita panas batuk pilek akhirna dina dinten ieu. Tapi nu paling utami saleresna mah ti taun ka taun teh nitenan perkembangan murang kalih. Taun kamari kieu taun ayeuna kieu teras ngabantu karakter nih yang alhamdulillah dipasihan ku Gusti sadaya kasampurnaan ngalakonan hirup milemburan luyu jeung naon nu jadi imajinasi ramakna. Simkuring kapungkur ngawitan bumen-bumen babaru ngababakan di lemur pakuan sadaya imajinasi teh imajinasi kanggo nihiang di sukma sarakan kapungkur ngadamel ganggang alit eta teh mangrupikeun hiji wilayah wewengkon kanggo nihiang diajar lempang, disiapkeun balong kanggo nihiang diajar guyang, disiapkeun taman kanggo nihiang apal kekembangan. Mung waktos harita teu kabiruyungan kumargi nihiang teu acan tiasa sasarengan sareng simkuring. Waktos ngalih ka palih dieu simkuring gaduh kayakinan yen ieu patempatan bakal jadi tempat kaulinanana nihiang. Kersaning Gusti nu Maha Suci sadaya ieu patempatan janten tempat kaulinan nihiang tikawit panganyrekan di bale papat pangulinan di bale tingtangtu dugi ka ayeuna nihiang tos ngalih deui ka luhur ka kamar simkuring keur budak. Janten dinu sisi obsesi imajinasi transendensi pikiran kanu laku lampah nihiang mah murang kali nu sampurna sadayana ngalakona naon nu jadi ngimpi bapakna. Aku kituna mimpi ieu naon margi simkuring teh sok ngadamel antitesa. Antitesa tinu cara pendidikan barudak ayeuna. Nu sanes milih sakola favorit simkuring milih niang sakola ejeung barudak biasa di lemur di SD kuring sakola. Aula teu ngalaman sakola di SD kuring sakola. Detira teu ngalaman. Aula teu ngalaman ulin di lembur kieu. Nihiang mangalaman, detira teu ngalaman. Nihiang mangalaman. Kumargi upami simkuring bade nyarios. Nuju nihiang gubrag ka alam dunya ge. Simkuring mah tos gaduh kereteg yen ieu murang kali beda. Bedana kumaha aya pikiran anu imajinatif kuring yen ieu murang kalih teh pernah bareng di alam bihari. Nuku kituna ayeuna begitu gubrag bener ngalakonan geuningan nihiang teh ditakdirkeun ku Gusti hirup paduduaan jeung kuring. Jadi upami nihiang hirup paduduaan kuring mah geus teu reuas sabab ieu lalakon nu bakal kacatetkeun ti keur gubrag keneh geus kabayangkeun ieu bakal kalakonan. Ku kituna Gusti tos gaduh pinasti nu kawasa tos gaduh takdirna. Nihiang memang takdirna sareng duaan. Kumargi takdirna sareng duaan meureun ti ditu tos jadi katangtuanan. Teras nu salajengna nihiange teu kenging hilap. Tetep anjeunna teh dilahirkeun ku ambu anu
mantake simkuring tetep ieu kedah aya da eta anu ngalahirkeunana inung nu jadi tunggu rahayuna kuring mah ukur ngalakonan hungkul. Salajengna model pendidikanana memang nihiang rada bentena kumaha simkuring langkung nekenkeun nihiang tinu emosional ku aisena sareng spiritualitas ku aisena dibanding intelektual ku aisena. Kumaha carana hirupna sina bareng jeung alam kabeh, sina bareng jeung sasama. Salah sawios nu janten kabungah simkuring dugi ka ayeuna nihiang teu gaduh sifat umaing. Teu gaduh sifat umahku. Haat nyaah kasasama. Utamina kabalad-baladna anu sok ngasuh unggal dinten. Naon wae nu aya dinu rizki nu dinu dirina pasti milik babaturanana. Sadaya babaturanna kabagjakeun ka mana we yang angkat eta babaturanna nu 5 pasti ngiring kacana. Ieu hiji prinsip dasar nu simkuring gaduh kabunga margi nihiang tos gaduh sifat sosial anu kuat anu haat kasasama dedehan ulasan asihan teu aya rasa umaing teu aya rasa umahku tapi istuningna. Mudah-mudahan di yuswa nu ka-7 tahun ieu anjeunna tiasa napakeun diri nyaosan hirup dinu kahayaan sampurna ngalakonan hiji masa hiji waktu yen manehna teh budak kulantaran budak manehna kudu tetep bubudakeun ngalaman sifat-sifat budak ulin dinu suasana budak daharna dahar budak nyarita budak kahirupanana kahirupan budak anu kalakonan kukuring baheula keur budak nihiang kudu ngalaman. Aku kituna mudah-mudahan wengi ieu janten wengi kabungahan wengi kabagjaan neda pangjajab doa ti sadayana mugia hiang sukma ayu sing tumuwuh janten murangkali anu gelis raspati rahayu tangtungna raharja amparan jagatna. Atuh salajengna mudah-mudahan oge simkuring sing tiasa satrasna nyarengan dugi ka dewasana sabab ieu teh titipan ti Gusti nu kedah dipunjung dipuja didama-dama. Ieu teh hiji jalan simkuring hoyong ngalakonan hirup duaan sareng hiang sukma ayu. Mudah-mudahan wengi ieu janten wengi jalan kamulyaan. Hatur nuhun caduindu.